Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatkan wasta Abi Sanicaya Ramadan di kelas 11 MIPA 2. Di dia Abi pada ngabiasarakeun ngeunaan kebersihan. Sepawang upayana masyarakat terpasep seperti sederhana jeung sekuring kami kasep. Puji sinaring syukur ayo urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bikeun nikmat iman, Islam jeung kesehatan sangkan bisa patepang dina ieu tempat. Teu hilap shalawat sunareun salam kana junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahadiri dina ieu kesempatan sikuring bade ngadugikeun ngeunaan pentingna ngajaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala sok pisan kana jelema anu bersih jeung ngabersihkeun sagala anu aya di samudeungeunana. Sakumaha dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu sadru al-iman, anu hartosna bersuci itu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Ngajaga lingkungan artina ngajaga harta. Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun alam semesta minangka harta karun hirup manusia di bumi. Bumi, tetangkalan, sesatuan, cai, sumber tenaga, jeung sajabana mangrupa harta karun. Rusakna lingkungan artina ngarusak moda kehidupan manusia atau geus dipaparinkeun ku Allah. Contohna dina ngajaga kebersihan di sakola. Eta teh kudu urang jaga. Urang teh kudu micanta kebersihan sangkeun urang ge minum bersih. Urang kedah ngajaga lingkungan sakola sapertos ulah bijeun sampah papaduan, nyoret tembok atawa bangku sakola. Supaya dina kegiatan diajar urang teh kacipta proses diajar jeung ngajar nu tumanina. Pastina lamun urang bersih, tangtuna urang jadi betah mun aya di lingkungan sakola atau di jero kelas. Bukituna urang kudu ngajaga kebersihan sakola sapertos menjadi sampah kudu ka tempatna, kebersihan oge aya mangrupi-rupi macemna. Nyaeta kebersihan hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang teh kudu jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Urang teh kudu bisa posisi diri ku cara ngarubah kebiasaan nu nurutkeun kaayaan. Lamun lingkungan kotor, mangkana urang kudu bersih. Kebersihan lingkungan kedah dijunjung supados tiasa janten tempat hirup anu nyaman sareng layak. Sajana mah ti eta kebersihan lingkungan bakal nyegah urang tina panyakit. Ngajaga kebersihan tiasa dikawinkeun tina kebersihan sakola urang nu tercinta. Nyaeta sakola SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Lamun sakola bersih, zaman sajadinya ningali eta bakal heran. Sakitu wae nu ku abdi disampaikeun, mugi-mugi urang sadayana jasa diajar dina carita anu dicaritakeun tadi. Abdi ngucapkeun jajak Allah kana paratosanana sareng nyuhunkeun diampunkeun upami aya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.